walal akhiratu khairul laka minal ula. Tah ieu mah gote gitu. Nu di dunya mah milih anu langgeng, milih anu abadi, milih anu sementara. Berarti nu abadi man itu atuh lain nu ieu. Jadi lamun ayeuna milih nu ieu teh milih nu naon? Kira-kira mun milih anu sementara jelema pinter, jelema bodoh. Nu katilu nyaeta jadi ayeuna perjalanan kawalian teh wa minha al-juhdu wa minha jeung eta tetep tina sawarehna wasiat anu salapan al-juhdu ari juhud. Naon ayeuna mun tama juhud teh nyaeta mengkolkeun pangaresep tina hiji perkara dipengkolkeun kanu leuwih hade tibatan perkara eta. Jadi mengkolkeun karasa duit resep gitu. Terus ayeuna mun pama ari ayeuna surga hayang duit hayang surga hayang kakek mana ya teh mending udah duit ngan surga teu kabagean atawa mending udah surga ngan duit ayeuna mun teu kabagean dek nu mana tah aya udah baiklah ayeuna teu kabagean loba duit oge nu penting aya ka surga. Jadi ayeuna mun teu marobah teh ayeuna prinsip hirup lain ayeuna mun teh da ayeuna akhirat mah campur nu puguh mah ayeuna pangabutuh mah eta tibalik pikiran da surga mah da akhirat mah campur anu puguh mah ayeuna butuh dahar ayeuna butuh make ayeuna mata ayeuna karena ayeuna muka akhirat aya campur gitu penting mah ayeuna we butuh dahar ayeuna butuh make ayeuna butuh mobil ayeuna butuh eta teh tibalik pikiran teh ganti pikiranna akan baik da musing ayeuna teu toh-tohan oge teu bebeakan oge dan geus aya jaminan pasti di dunia ku Allah dijamina gitu. Lain ku jelema, lain ku ajeng, lain ku ulama ku Allah dijamina ngaran-ngaran jelema hirup geus aya jatah rezekina. Beakna rezeki teh kitu we kapae mun ayeuna mun teu keserkan aja beak jatah mun caterkan aja mah atape terus aya jatah rezeki mah. Tapi hari itu mah da akhirat atuh heueuh teu diusahakeun teu bebeakeun teu toh-tohan mah moal beunang akhirat mah. Iwati ieu kan ayeuna mun teu urang aya andai kata beunang ayeuna dunya kumaha lamun tinggalin akhirat. Lamun ayeuna mun teu urang kudu ka neraka naudzubillah min dzalik. Ayeuna mun teu tinggalin teu pati loba, teu pati mogah, teu pati mewah, tapi ayeuna mun teu make di akhirat ka surga, aduh beuih ayeuna penting ka surga mah keur aya asal dahar asal make. Asal ayeuna mun teu bisa cicing, bisa nepata, geus sakitu prinsip teh. Eta teh pikiran ieu teh karana teh naon? Juhud. Baiklah teu loba duit oge, teu loba ya. Baiklah teu mewah oge, baik teu megah oge, teu singrong oge, baiklah. Nu penting ayeuna engke di akhirat hayang ka surga, hayang beunah. Kitu tah eta teh nu bieu teh juhud kan. Tah para wali mah prinsipna teh eta. Mun lain prinsip kitu, moal jadi wali-wali. Ayeuna mun teh atuh ayeuna mun teh mah itu loba mah teu boga duit mah anggar kikituan mah jadi wali. Da ieu pan ayeuna mun teh mah jalan kawalian. Wali mah sadayana oge ahli juhud kitu. Mata kaya wali ayeuna mun teh naon nu penting ayeuna ka surga mulus ka surgana kajeun dina duha. Kajeun ayeuna mun teh jauh ti karamean, kajeun jauh jeung jelema. Nu penting jongjon ka pangeran. Nu penting jongjon ibadah tafakur ka pangeran. Da target lah eta mun walila ayeuna mun tadunya mata kaditu teh ayeuna mun tamanaon hisaban tina dunya wali mah. Da ayeuna mun teh di dunya gede da teu ngukur dunya atuh da.
atau begitu mana ayeuna hisabeunana wali mah tapi ayeuna naon nu dianggo pan ayeuna mun teu ukur nyaeta satu turun orang malah ayeuna mun teu bumi ngukur nyaeta nyangkar dongsan sadaruratna sambutuhna sesuai aya jeung kebutuhan tuang pantara ayeuna mun teu ageng kadar ayeuna nutupan lapar oge ayeuna mun tertuang oge kan ngarah ayeuna keur jag-jag ibadah wali mah mana ayeuna hisabeunana gitu aya urang pan ayeuna lain kitu atuh da aya jauh ayeuna mun teu karangan mah hese dah saneangan duit hese itu hese ieu jadi urang mah nyaeta kajeun cilaka akhirat asal puas di dunia aya urang mah aya itu mah keur bae di dunia asal sama lulus teh langsung ka surga kitu ayeuna mun targetna teh nu kitu teh ngaran teh juhud cuma lamun jeung juhud jadi perkara anu dikacintana kudu nyaeta perkara anu dipikan cinta tina ayeuna mun tama tina satu sisi yang sesi orang lamun ayeuna mun teresep kana teresep ayeuna mun tama kana kesik atau di dieu mah teresep ayeuna kana batu teresep ayeuna kana daun-daunan juhud lain ayeuna mun teu tepatos dikaresep kitu mah tah lamun teresep kana duit tah juhud tapi karena deuk mudah ke akhirat karena supaya bisa ibadah maka ninggalkeun ayeuna duit karena supaya bisa ibadah supaya bisa taat ka pangeran kitu ngaranna juhud gitu. Jadi ninggal nu ditinggalkeunana teh ninggalkeun pikaresep teh nu pikaresep anu nyaeta ayeuna mun tama wajar juhud teh di dieu diterangkeun bahwa juhud di dunia juhud kana dunia sabenerna lain mata kararudat lain mata kripuh lain mata kriweuh mun juhud kana dunia juhud teh teresep teh kana dunia justru eta teh rohatul qalbi wal badani matak senang kana hate jeung matak senang kana awak kana badan lamun juhud lamun kada mas resep teh lamun mak teh kana dunia justru eta mah matak loba ka susah ka bingung ka sedih matak loba ka bingung ka susah ka sedih sapatu macakan beunghar heula jeung ngarah sarua ya teh ngarah ayeuna contoh eta itu da ka macakan beunghar jadi ayeuna mun teu karek patahungkul gitu sapatu ayeuna ada ieu teh ayeuna nu tarorojoan teh nu biasa-biasa we jeung nu beunghar ayeuna itu eta mah kali-kali mah bener teu ieu teh gitu ngarah ke bisa dibuktikan mun kudu beunghar nya laras ayeuna mun teh nya laras kali-kali nya eta teh gaweul jeung nu balareungan teh kali-kali gaweul nya gaweul sok curhat ngobrol kita kumaha ayeuna tapi da ayeuna mun teu nyata obrolan anger karena itu bener ieu bener bisa dawuh kanjeng Nabi bener jadi matak ayeuna mun teu loba kabingungna problemna urusanana urang mah cerita ayeuna mun teu aya urusan jeung polisi urang mah cerita itu mah naon eta teh sapopoe teh urusan teh jeung polisi we tuluy aya nu ngajegal aya mun teu naon barangna di tengah jalan urusan jeung polisi atuh kudu ngaluarkeun aya mun teu itu keur ngalancarkeun aya haja asep kaen aya mana aya mun lamun aya datang ti itu teh ti kiriuk teh MT Merak teh paneta teh wah preman-preman bagian aya naon bagian aya polisi urusan deui eta teh diboga teh eta nya teh cek urang naon ya teh polisi teh dek newak urang apana di mana-mana aya polisi dek newaknya lain dek minta jatah lain dek minta jatah cerita aya namun teh kieu gini asal riweuh ningali nu beunghar riweuh bener
Kurang aya namun tetigana tetekan kieu tekan aya nama takil tawa jauh aya polisi itu cenah aya namun tema pabrik di anu misalkan aya masalah aya kieu karek mantap dan kieu tawa jauh polisi aya wal bisa ada nu ngaji aya kieu karek aya mikir-mikir itu cenah aya namun teh bumi cenah aya polisi aya namun tema aya masalah cenah itu di perusahaan itu di tekan aya nu karek aya wakal karek aya namun datang kematian aya nu wiridan mun salawat halo iya aya namun aya urusan iya udah dibereskeun aya tekawurnya tekawur mata pantas aya nas ya sabut kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ajudu fid dunya rohatul qalbi wal badani bisa kitu oge. Jadi aya namun tada lain hartina eueuh engke bakal aya namun tadi caritakeun wadah faqdu ala qatika qalbika lain hartina ulah boga hartina kudu eueuh lain ngan si hapena ulah ngait kana dunya eta ieu meureunna babarieu urang mah keur boga hancang ngaji sok ke kumaha sia we aya nu eta uruskeun ku sia aing mah keur ngaji eta teh nya juhud gitu teh gitu pake kumaha cenah teh lamun aya namun teu ketep ka dirampas paduli kofe mesti deup bangkrut oge eta juhud loba dunya teh dipalire teh aya namun teu mampu hate teh teu dileret aya ku hate eta mah loba aya namun aya ongkoh beunghar tapi cuek beunghar aya namun tempat teh tapi sahanya ya namun tadi ningali mati heula mah itu tuh mah Haji Abdurrahman bos beas eta teh ayeuna lamun kabuya teh mah aya urang mah pamadrina nya ieu mah teh lohor mun jumaah teh gitu dan naon kumaha barudak cenah itu mah aya nu kumadinya gitu bos gitu kumadinya antara aya penting mah teh pengaji irit teh aya nu mentah-mentah irit gitu tempo ayeuna buya ayeuna hoyong ayeuna ngajak ka edit tempo kamarang edit barudak gitu tah eta mah eta loba dunya tapi terasep aya kana dunya gitu jika ayeuna mah tapi da lain mata ayeuna katipu lain mata bangkrut keur masa-masa ayeuna mun teh Haji Abdurrahman mah almarhum masih kena bisa ngimpor ayeuna ka Australia ka Malaysia ayeuna mun teh beas teh batur keur naon teu mata ayeuna barang sak geuning ayeuna kuliah teh nganteuna teu ngait tina atina bae bae ayeuna mun teh teu mawariweuh gitu kana urusan akhirat pokoknya eta teh Haji Abdurrahman teh eta nu di Pagarsi eta kan aya namun tama aja nama sataan merapat ka buya teh ieu teh merapat ka Malati kan ulama di Bandung eta ahli aya namun tama ahli doa ahli berjamaah ka Malati pokos Malati punya sumpi ya aya namun teh ahli ulama teh pencinta ulama teh ya langsung yang merapat ka buya di kaya namun tama cenah manuk mah buya ieu teh nu marawan manuk darusurur cenah kitu eta sabuya teh sakitu sasaura teh tah ieu teh nu marawan manuk darusurur 2 kintal saminggu jadi aya nemu teh santri-santri keluarga darusurur teh kayeuna nu masih kenteraskeun kan teh ieu cenah tah Haji Abdurrahman teh 2 kintal saminggu teh mata kerugi apa teresep teh karena dujana dan resep ge ka akhirat gitu apa nyata teh nu jadi akhirat gitu lamun ayeuna namun temu urang ke bisnisna suatu waktu urang jadi miliarder gitu teh paduli ayeuna nu penting ulah tinggalin ibadah ulah tinggalin ngaji ulah tinggalin kewajiban pasunatan kapan boga modal gitu eta juhud jadi lain ku dunia lain teu boga dunya kayak diteruskeun ayeuna di hareup wajah fa'lu ala qatika dirman dilapakun lahu
aqala wajhad jeung kudu tapa anjeun kudu juhud anjeun ulah resep kana dunya anjeun wada jeung ari ieu juhud teh eta pakru ala qati qalbika eueuh ngaitna eueuh nyantelna hate anjeun teu nyantel bil mali kana harta banda lapak dun jadi hartina juhud teh lain eueuh lahu eueuh harta lain teu boga lahu harta tapi teu ngait hate taku mangka aya anjeun eta aqala anu leuwih berakal sing cerdas sing pinter memahami makna juhud mengartikan makna juhud jadi kudu juhud anjeun di dunya lamun anjeun bisa juhud kana dunya maka anjeun jadi pangpinterna jelema jadi jelema anu pintar teh nu cerdas teh jelema nu teu resep kana dunya jelema teresep kana dunya eta teh jelema cerdas jelema pintar berarti lamun jelema ayeuna resep kana dunya eta teh jelema naon bodoh kajian profesor pangkatna ari masih kena ayeuna mun teresep mah kana dunya nya bodoh cek agama gitu kajian eueuh merek ayeuna dokteranus eueuh merek ayeuna esa eueuh merek profesor ari ayeuna mun teresep kana dunya cerdas jelema cirina ayeuna mun cerdas kieu meuning mana anu loba jeung nu saeutik meuning mana nu loba jeung saeutik nu ngeunah tapi ngeunahna loba jeung nu saeutik meuning mana meuning loba tah nu loba mah lain di dieu nu loba mah nu itu jadi lamun deuk milih ieu teh nu ieu eta teh jelema cerdas nu bodoh kapangisnya nah ayeuna mun teh aya nu loba mah lain nu ayeuna lain nu ieu nu itu lamun nu ieu mah nyata saeutik milih ayeuna mun teh alus milih ayeuna anu goteh nu alus mah lain nu ieu nu alus mah di mana di ditu walal akhiratu khairun laka minal ula tah ieu mah goteh gitu nu di dunya mah milih anu langgeng, milih anu abadi, milih anu sementara. Berarti nu abadi man itu atuh lain nu ieu. Jadi lamun ayeuna milih nu ieu teh milih nu naon? Kira-kira mun milih anu sementara jelema pinter, jelema bodoh. Tanyanya ayeuna mah sanu bodoh. Lain batur urang tah aya urang sok ayeuna keukeuh teuing ai itu ayeuna mun teu diusahakeun ai itu teu kabita ai itu ayeuna mun tamah anu abadi ari itu anu alus ari itu anu ngeunah henteu sieun teu nyeri hate lamun teu kabagian ari teu kabagian ieu mun naon teu boga mobil nyeri hate teu boga imah ayeuna mun teu gedong alus boga nyeri hate teu loba duitnya kan bae atuh pan itu alus pan itu abadi mah gitu. Jadi urang ayeuna mun teh ngurangan dahar, ngurangan ayeuna mah kayak ngurangan sarete pan deuk udang itu gitu. Deuk udang itu batur mah belaan ayeuna pae kosong duhulu nyawa teh gitu. Burang dijieun puting-puting dijieun burang ini subuh datang tunggu teh lain ngambil anu itu batur ngambil anu mana eta belet eta bodoh cek agama jadi ayeuna mun teh caritakeun nah kumaha atuh aya juhud teh nya abdi teh ayeuna mun teh ieu teh nu aya piceunan wae kitu babet-babet geus bagan duit babetkeun ayeuna piceun kana tempat rumpah gitu da ulah da kudu juhud teh boga mobil jek-jek dulu gitu boga imah alus runtuhkeun lain wajudu wa qabu ala qati qalbika bil mali hatena ingat
sok lamun ngingat-ngingat lamun orang geus ningali aya namun teh duit beureum 10 lamar kita aya namun teh mah eta lamun aya namun teh geus lesot tina paningali eta aya dina hate aya kambayang dina hate geus nyanyo eta duit geus nya angkatna sakieu kan lamaranna ayeuna sakieu diteunna ina dieu kitu nya dina dompet malah ayeuna keur ieu ge inget teh 10 lamar sok urang aya nemuan teman ieu ningali ieu kabayang teh jajaran halaman 21 tuluy cenah merek teh ajulu pitu jarah tuh jual madani katingali eta huruf eta teh soalnya katingali ayo masakan eta katingali dina hate katingali nya aya namun teh tah nuju teh ulah disimpen aya namun tina bae aya namun teh duit mah geus kitu beresan simpen aya na tempatna coba we ieu kunci aya namun teh eta temaon ieu mah gerak ngaji ka madrasah di babawa eta teh di mana teh aya duitna mah dina di ditu duitna mah di ditu duitna mah ngan ieu dina hate aya dina hate geuningan aya namun teh eta mobil nama di garasi tapi no gering ke bawah ka dia aya namanya geus cicingnya mobil maneh mah ulang ngiru urang mah aya namun terek salah teu milu aya namun teu make kan HTT aya mah da mimilu atuh da aya namun duit tadi 10 lamar salah ngiru eta aya namun teu maju teh nyata teu kitu internet kan aya namun teh mobil simpan di garasi atau di hate duit simpan di aya lemari atau di hate tah nu ulama ieu ku dibawa jadi pinuh di dieu teh urang teh mobil aya mun boga mobil duit aya di dieu teh gitu HP aya naon ka pamajikan dibawa aya namun teh di dieu teh ya pinuh ai Allah na mana ai tempat Allah na mana oh ai Allah na oh aya nu teh mah aya duit ari aya nu teh mobil araya ieu teh di dieu teh ah kitu juhud teh henteu kitu juhud teh kana mobil mah aya nu teh simpan dina tempatna duit simpan dina tempatna barang-barang simpan dina tempatna dahareun simpan dina tempat tong sok dibawakan naon sok dibawa enakan hate nu dibawakan hati teh ta'alluq ngaranna teh nyaeta halaqah qalbi ngahitna hati kana inget we gitu lu mun leungit lu aing mun aya nu nyokot lu aing mun aya nu maling gitu aya nu lu aing aya nu mun rugi lu aing mun kado gitu aya nu mun teh eta teh keur bae jalan terus tempo butuh kon dek dipakai naon, dek dipakai ibadah maneh ayeuna duit, gitu. Mobil maneh dek dipakai ibadah, da kuring teh ukut maneh teh lain ayeuna mun teh masina maneh cicing di dieu, sina ayeuna mun teh jadi ibadah, sina jadi ayeuna mun teh akhirat, yuk maju ayo pakai mobil teh ka mana? Duit maneh teh da lain sina cicing di dieu teh. Ai cicing mah ieu namun teh moal manfaat dek dipake naon euy dek dipake ka Mekah dek dipake kajian bae moal kaluargeun kitu aya namun tah aya disebutkeun juhud teh disebut juhud lain aya namun teh ulah gawe deui lain ulah dagang deui juhud teh kitu hatena ulah ayeuna resepna kadinya gitu lamun resepna ka akhirat teh namun aya namun teh ngalah akhirat teh kudu kunaon kudu dunya pan diterangkeun katana ad-dunya majra'atul akhirat urang aya namun teh moal bisa berbuat banyak keur melak aya napi akhirat teh namun teu boga naon teu boga dunya teh Allah keur aya papelakan geuningan aya boga mah nya sok aya tah ieu mah keur aya namun ka masjid jadi we sok ieu mah keur ka pakir mesin jadi we bisa gini kan loba etanya karep aya namun teh akhirat teh aya boga modal mah ieu mah aya namun
piatu jadi we kabehanana ayeuna ka ditu ta ieu keur ka kolong gitu ta ieu keur ka ulama kan kabeh jadi akhirat kunaon tah kudunya tuh gitu pakai alat keur ka akhirat lamun ayeuna mun teu ieu keur sah keur aing ieu keur sah keur aing ayeuna kabeh keur aing mah moal ka Allah tah itu ayeuna mun tama juhud teh kitu laisa fakdul ma laisa wa fakdul lain ulah bukan lain harta mana lain sehingga ya namun tema orang bisa ngabayangkeun ka para ulama-ulama malah ayeuna di kalangan wali oge aya wali bunghar di kalangan para nabi oge aya nabi bunghar Kanjeng Nabi Sulaiman alaihissalam ulah dibayangkeun kieu mennya kulo nabi beureun Kanjeng Nabi Sulaiman mah alaihissalam beureun tuang oge beureun lamunyu kitu pala tadunu anna nabiyullah Sulaiman alaihi wa ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam lam yakun jahidan dunya ulah nyangka bahwa Kanjeng Nabi Sulaiman alaihissalam tejud beda sohor bungharna ulah disangka Kanjeng Nabi Sulaiman tejud eta teh justru bal huwa ajhadul jahidin Nabi beunghar tapi jadi raja na para orang-orang anu juhud anu tersebar dunia urang mah balak tapi pang kadademesna ari Nabi Sulaiman mah pang beungharna tapi pang juhudna berarti permasalahanna lain wujudna lain jentulna hatena gitu hatena aya namun tama mukmak kadademes bari aya namun tama sagala kabitaan sagala hayang mesti aya katingalina kokor balangsang oge angan we nu kitu teh jelema kadademes kadunya tapi sabalikna lamun ngajugug dunya tapi kaduit di lomarian adi aya namun tama hatena taresep mah anger we juhud paling-paling oge meureun ke nu lomba teh naon kaakhiratkeun kana urusan-urusan akhirat Allahu Akbar kana yakuhid kana yakulul qurjal sahir sing orek Kanjeng Nabi Sulaiman alaihissalam teh bisi salah ieu bisi salah dugaan tuang teh nyata kana roti sahir naon roti sahir teh kira-kira lah lamun ayeuna mun teu di urang mah lamun katuangan lamun beas buruk namun rada bau teh gitu kira-kira mun tuang beas murah mah gitu lain biasa nu seungit-seungit ca anyur teh panan mangir teh teu Kanjeng Nabi Sulaiman raja beunghar teh sing horeng yakul al-qurjas sahir jadi roti tina sahir lain tina daging lain tina keju rotina tapi ayeuna mun tama sahir gitu ayeuna mun tama tina ya gandum eta nu sanes ayeuna katuangan mewah sanes wayut imul khulqa la wayut imu al khulqa ladzi dal atim tah lamun sedekah lamun marab ka makhluk eta mah kan enak-enakna kan pelem-pelemna kan pang lejat-lejatna lamun parang ti ka batur Kanjeng Nabi Sulaiman numpang raosna mun anjeunna pang teu raosna panjuhud teh coba aya namun tama aya ieu nu beunghar gitu kira-kira kuring mah entong alus we batur kuring mah entong nyata ya nampatan lagi hayang ngeunah pernah yang beunghar oge lain hayang ibadah gitu hayang aya nu tah hayang ngeunah sare hayang ngeunah dahar hayang ngeunah tuluy aya nu make hayang alus wa hada min adami lamun urang jadi jelema loba nu ngeunakeun batur nu teu ngeunah parati kadaharan urang itu adalah panghebat-hebatna juhud nu alus keur batur nu gote mah ieu mah keuneh keur urang nu batur mah alus we nu ngeunah keur batur nu teu ngeunah keur urang tah eta
Allahu Akbar. Tah para wali para nabi teh eta karakter teh eta. Apa dia teh kan nyatakan perjalanan para wali. Kira-kira lawas mah urang cenah jurusan. Halah. Kumaha ya teh nya dek jalan di wali. Teh ngaji ieu pan dek jalan di wali teh. Halah geuning ya tah agawat tah hafal aya namun temaki itu geuning nah diajar lah. Tadi ajar we atuh aya namun aja. Atau diajar dicarekan pamajikan meunang ngaji ieu teh kitu jadi biasa kitu dicarekan ku batur da atuh menang kitu ngaji ieu teh. Urang teh kawan teuing gitu lah. Ulah terkawan teuing diajar ayeuna mun teman aduh ayeuna keur atuh diajar kuat hese duit kitu tah kitu ngaji ayeuna mun teu mah ieu teh kirang bara aya tadi mah loba tapi tersep kitu kirang bara ieu mah kapaksa we lah kebenaran ayeuna keur mahar hese teman-teman aya juhud teman-teman aya penata kebenaran gitu kapaksa we lah gitu maksakeun heula lainnya gitu ya makarek maksakeun nyaeta keur latihan ayeuna urang engke begitu ayeuna dina saat brog we ayeuna loba geus aya lumayan latihan moal ayeuna mah teu mupak teh gitu geus aya latihan ari ieu mah ayeuna mun latihan teu mun boga kalah ayeuna mun teu mata kabur kalah lupa daratan kalah kabohong gitu ari ayeuna mun tadi bae balaksak moto ngarasula pandai lain tadi mungkin macam gitu nya sabar gitu bukan ate ya lomba lain erek tak kabur lain dek sosokan ya iya namun kalau dipakai support petakeun sabar aya buru-buru petakeun ulah salah petakeun ngarah jadi syukur teh ya gitu aya namun temannya dawahan ayeuna mun Judail al-Baghdadi mantanana adalah tokoh sufi. Tokohnya eta tasawuf anjeunna Sayyidul Taifah. Nyata tokohna ulama-ulama ahli tasawuf. Yuhud teh cenah ajuru ulul aidi minal amlaki wal qulubi minat tatabui. Jadi sebenarnya mah ayeuna mun tajawud teh lain ngan sakadar ngosongkeun hate unggul sabenerna mah tapi ngosongkeun leungeun oge ulah rangem ulah cubak-cabak gitu. Ieu mah leuwih berat mah. Aya tadi mah hate unggul nu ulah main teh ieu mah leungeun oge tong nyamuir. Tong cubak-cabak ayeuna mun teu eta. Leungeun oge hulu kosong teh gitu eta. Ada bener tangan kosong gitu. Tangan kosong. Tugas itu aya nama tina memiliki, tina aya nama memiliki walaupun tapi ieu aya nama tema kosong tangan tina duda teh kudu bareng-barengan jeung deui nyaeta hapena tina nginget-nginget tina ngabayang-bayang kana naon kana aya nama tawid eta kana harta eta kana dunya eta pan aya urang mah nya ongkoh namun teu boga tapi hate mah eta kahayangna ngabayangkeunna ai kagam leueuh kai kahayang mah leuwih ti loba gitu ai nabi mah ari kagaduhna blok nabi Sulaiman ai kahayang aya namun teu aya kahayang kana dunya aya kahayang kana dunya ai urang kahayang gede kaboga ieu atuh tak ieu cenah naon milik ayeuna ulah kosong hate komo hate mah kudu jeung hatena gitu kudu jeung hatena ulah loba ayeuna ruwet oge doan anjeunna deui juhud teh istisqal dunya wa ma'u asariha minal qalbi jadi nganggap remeh kana dunya jeung ngahapus nyaeta pengaruh ayeuna dunya tina hate. Jadi nggak remeh teh ayeuna mun tema kieu nyapirakeun ngaremehkeun. Dah, tapi lain semut hate. Duit gede hayang teh. Naon aya rupa duit ka teu. Dak baru bukan kawas dong. Hirup lila
gitu. Tapi hate lain suhud. Lamun hati orang gitu, kumaha cenah ayeuna udah aya namun tema atuh dapat memboga duit maka beli itu kabeli. Kabeli mobil oke, da moal ditumpak terus moal mah dikeukeupan. Eta teh hate gitu-gitu teh. Opan aya namun tangara bisa nyeuh imah aya namun tema alus. Ibu aya namun tema dipakang mah dikeukeupan mah disarean kabeh moal. Anggar hees manaon. Anggar hees layeuna tah gitu. Eta teh lain suku teh naon? Hate. Eta hate. Geus aya namungkeun jawab jabris aya baheula mah kaya aya kolot baheula bahasa kawas mah ae weh gitu. Nah eta teh naon? Nganyatakeun juhud gitu teh. Kan itu da hese pan di aji ieu mah kitabna mah kitu sia teh kawas mah modal gitu. Aya namun temenangan duit teh meni pepeakan, meni popohoan, meni kokomoan. Kawas mah pae we lain teh ngalatih juhud gitu. Ulah aya namun teh kokoman teh dan mana teh pae gitu aya namun teh mah kudu diperhitungkeun mah. Lain teh nyaeta jadi nyampaikeun bahasa juhud ngan bahasana ku kitu gitu semua. Dan geuning ku bahasa ayeuna ieu teh mah terjadi ngarti urang ieu bahasa kita teh. Baheula jeplak kitu lah. Kawas mah modal gitu. Kawas mah pae ayeuna di dunya teh. Baheula mah karena itu tapi da nyentuh gitu teh nyentuh ayeuna kana hate tapi kana hate kena ayeuna ku bahasa kitu teh daripada ayeuna bahasa kita ayeuna kalak ngalengut teh kalak asa dipepean ya disarekan teh urang mah disarekan teh naon disek-sekan teh kalak Bukit Timrah beuki geuna hees teh ayeuna disarekan teh sia teh ayeuna mun teh urut alhamdulillah hari ayeuna mun teh nyeri hate teh kabeli itu nyari hati terkabuli ieu nyari hati terboga itu nyari hati keur bayar tuh dari mana gitu segitu eta naon bahasa hati gitu jeung lain keur ka batur deui keur kasorangan gitu lain keur ka batur keur kasorangan itu aja jadi keur nyarekan sorangan di mana-mana aya namun teu hate rasa poe kana dunya teh carekan ikut sorangan ulah ku batur ulah nuan carekan batur mungkin aja namun tambah-tambah nyari hatena dicarikan ikut sorangan. Masya Allah. Beratnya aja namun teman. Berat hate ada sebenarnya mah aya teu metak saksara teu metak malaksa aya namun teh kunaon kukonaan teu ngadak-ngadak aya namun teh urang leuleungan hese aya dahar hese make kunaon ku juhud insyaallah Muhammad tak leuleungan moal kata ayeuna balangsan ayeuna gitu ingsa ngan ieu mah kan ngurus hate we ngurus ayeuna dohir lain ngurus dohir ngurus hate ngurus batin wajudu asanuman sibir pada tuko wabiuna rumaqamu harbatil auna wajudu jeung ari tapakana dunya tegasna teresep kana dunya eta asan masibit anu pang alus-alusna darajat ba'da tuqa sabada taqwa wa bihi jeung ku juhud wungkul hanyalah ku juhud ngan wungkul ku juhud yunahu bakal bisa diraih bakal bisa dikhonta naon maqam arba'il ula darajatna jami-jami anu kagungan darajat anu luhur yakni anna juda Abdul Manasib jadi juhud teh anu pangunggulna darajat ti Allah maqam ti Allah posisi ti Allah nyata sabada takwa jadi pangluhurna pangkatna adalah takwa sahanapun eta nyata adalah nu kaduana zuhud idwa sababu mahabbatillah karena ari zuhud teh jadi penyebab nyata bisa mikat cinta ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi pangkat anu mana anu aya namun teh leuwih luhur tibatan dipikat cinta ka Allah.
luhur aya namun tapakat mana deui urang teh urang hayang bisa cinta ka Allah, Allah hayang cinta ka urang gitu. Urang hayang bisa mika cinta ka Gusti Allah, Allah nah hayang mika cinta ka sareng urang. Dawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijhad fid dunya, kudu juhud maneh kana dunya yuhibbu Allah, maka Allah bakal mika cinta ka maneh. Jadi salah satu syarat didikan cinta ku pangeran teh urangna ulah resep kana dunya. Moal aya dongengna Allah mika cinta ka seseorang eta resep naon atina moal aya. Moal aya dongengna moal aya keteranganna Allah mika resep ka seseorang anu seseorang eta resep kana naon? Resep kana dunya. Kayak ulah digebutkan loba dunya lain, aya namun tecar pasti aya namun teresep kana dunya loba dunya ge. Pokona mah anu hatena resep kana dunya geus jauh aya Allah. Jauh aya namun Allah. Sehingga aya namun tama Kangjeng Nabi pernah aya namun tangadakeun kieu. Lamun urang hayang dipaparin ku Allah Subhanahu wa taala, hayang dipaparin ilmu. Anu ilmu nate teu kudu hese ngaji, teu kudu ripuh mikir gitu. Dawuhan aya namun Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam eta babari palajahan fid dunya. Man arada ayyutiyallah sing sari jalma anu hayang dibere ku Gusti Allah ilman hayang dibere ilmu bi ghairi ta'allum teu hayang capek ripu make jeung kudu masantren lila make jeung kudu ayeuna moal macangkeun make jeung kudu mikir ripu wahudan jeung ayeuna moal tanpa aya anu nunuhkeun tanpa kudu aya anu guru tanpa aya namun tengah aya mapatahan bi ghairi hidayatin lamun hayang hidayah tanpa aya anu ngarahkeun anu nunjukkeun hayang ilmu tanpa anu murukan palaya jahat di dunya. Jadi keresan lima eta teh nya modal utama. Eta teh modal utama. Da ieu teh kadang-kadangnya pemahaman ayeuna tibu ti ajengan mah teu sabaraha teu sakumaha sabetulna mah. Sabetulna mah teu sakumaha. Nya ngawas daftar ngaosna daftar gitu. Untuk kawas ayeuna dina pidato ngaji di pasar teh teu. Daftar kan logat harti sariwan beres. Itu nya. Logat harti sariwan henteu ayeuna kaditu kadieu henteu. Ieu mah Allah vokal pengkor henteu ngalogat lamun ayeuna logat teh Jawa tina Jawa sundakeun geus kitu kitu ayeuna mun tamanya tapi ieu sadi bisa jadi ngarti bisa jadi paham pemahaman anu sangat luas eta pangsantri mah umumna santri mah nyata jarang luput santri mah heula gitu. Apa aya namun termaki aya namun sama santri baheula jadi dua bekal teh masantren teh kan dua bekal teh hiji kudu daek kadua kudu kentel peujit bekalna eta aya urang papan ayeuna sabaraha ieu sasasina mun budak aya namun teh sabulanna teh mah cekam sakitu mah masantren aya namun teh kitu santri mah dua bekalna kudu cileun kertel peujit heuda teu da ayeuna mun tamanya erek ayeuna loba bekel da keur naon da moal di dahar da loba dahar mah teu da bekel bae kitu doge aya hayang bisa ayeuna mun teh pati sare teh deui iwarti kudu loba ngosongan naon loba ngosongan beuteung hartina loba puasa. Jadi moal ayeuna mun teh make jeung nganalkeun kana loba bakal da mesti loba bakal oge lain dahar di pasantren mah rek tapat rek ayeuna rek puasa rek ngosongan beuteung tuh ayeuna mun teh penting teh dipake ayeuna sare kudu cileun teh eta aya ayeuna kumaha saya namun da aya namun tama atuh da santri nage mah ditarima eueuh duitan mah aya pasantren nage da kudu bake daftar da tahun
tahun 85 sampai ke 80 ajengan Cikalama ujukan teh nugas balik tilur teh rokok sabungkus rokok sabungkus nu istimewa teh mama sepuh teh 2 bungkus mama sepuh komodor. Jadi aya namun teh kitu. Jadi aya namun teh lembur teh henteu ribet-ribet aya namun taripukeun moal amplop. Da ajenganna pan eta mah tuh dah harita mah tuh masyaallah. Matak aya namun teh ka santrina langsung napa atuh da alah paruan ayeuna koreh. Ih. Di jam tak sampai di itu tahun 85 sampai ke 80 kan tapi ke 80 aja kalau. Jadi merenang lamun ajengan 5 ante ukur 5 bungkus. 5 bungkus. Danger lah kalkulasi harga rokok mah tepati jauh ayeuna mun teu ayeuna harita oge gitu. Tinggal ayeuna mun dibuleun we ku kertas gitu. Pan aya-ayana di bulan ku kertas teh duit gitu. Ayo baheula mana rokok. Jadi wa ieu namun teu ada kujukan ka ajengan teh kudu mawa pesak anu gede gitu dan naon merekis rokok deui. Ah kajian ieu geus beres. Beres aya namun. Kumaha aya namun teh ari aya namun teh tadi kau ai basanti baheula mah marawa bako lamun aya namun kudu kitu teh ngarenyo bahasana teh segmen bangun. Jadi panarungwan teh pang pertama na sok ngarokok ayeuna nu alus teh pembaturan urang ieu urang tigas eta mah sok ayeuna sabungkus gitu rokok teh teu kaur. Jadi ayeuna mah lenyun tiluan ngareneng ngantri gitu ngantri atuh ayeuna mah duh aing geus urang bae mah eta aing mah teu kaur ulun. Ayeuna moal ayeuna mah gedeng gitu. Segmen lah biasa ayeuna. Bejakeun. Gitu. Tah, aya we kawenakeun rokona teh nu 100 ribu teh ge bawa teh kotok gitu. Ngaranna siam gitu. Eta maka ayeuna rokok siam beureum aya tanah mah rokok eta. Ayeuna mah teh untung atuh ayeuna ge eta ge. Santri ayeuna tukang udud ayeuna mun teh eta nu kararesu ayeuna udud. Masyaallah. Tapi teh kumaha kualitas ilmu jauh bisa juga ayeuna jauh bisa. Ayeuna rokok Samsung gratis. Kalau ayeuna mun teh eta na ge Aqua ngaleueutna ge pan balong ayeuna di balong eta nu gede teh. Oh. Pan ayeuna mun tadi Maden oke pan geumat teh kapan. Ayeuna mun teh ukur sadreum atuh ai satri ayeuna mun ratusan. Malah teh sok asal teh tara di nangeur gitu. Katingal teh haneut ayeuna mun teh eta saya teh merasa haneut meureunna gitu. Da satri kan masakna apa dulu daripada jatah ning dieu ayeuna. Awan teh kaul. Kitu ayeuna. Problem ayeuna bakal harita mah da ayeuna mah sana terbayang tidak masalah teh. Ayeuna mah baru asal dae ajengan salgal malah ayeuna mun harita mah nyata jadi barengan lapar jeung ajengan teh tuang bareng sakitu lapar bareng. Jadi bahasa ayeuna ajengan mun ayeuna mun sareng dahar meureun maneh ge dahar mun teu dahar nyawayahna we kitu. Prinsipna mah heula mah tahun ayeuna sakitu ngeunah teh ngadangu ayeuna mun teu ilmu teh ajengan teh da puguh ajengan full ayeuna mun teh ikhlas full. Istune nyaeta ngusahakeun teh hayang tepi ka bisa, hayang tepi ka ngarti. Komo beh dituna hayang tepi ka boga murid, kaget target ajengan teh. Ayeuna naon pamere hayang tepi ka ngarti, hayang tepi ka bisa, hayang tepi ka paham, hayang tepi ka boga murid, kitu hayang tepi ka boga pasantren, hayang tepi ka target teh. Kira-kira ada nyata ayeuna mun teu kumaha zaman ayeuna mun teu kulihat zaman ayeuna mun teu aya teh ayeuna mun teu kuat gigihan teh da kamalin tina kita gitu ningali ajengan baheula ajengan ayeuna buru-buru urang ge baheula cikalang malangsak padu aing hese ulun hasil harul lah anjing
Wong pamer sama abu mah atuh ieu aya namun tamanya lokor tetatan kalebetan. Ari aya namun tematan lagi dibeset aya nanti subuh keneh sarokan ngalih deui aya namun teh barokah pas abu lokor tetatan kalebetan. Pan urang mah kopi-kopi wae nya. Kopi hari teh kopi aya namun teu barokah. Gulana ge gitu gulana. Seset kitu aya namun teh mah. Seset cai ayeuna cai heran. Samu mah samu gitu. Masyaallah. Tah ieu teh aya namun tamakur kitu lamun hayang ilmu palaya jahat atunya. Geura jual ilmu teh jual murah ye. Ada apa nama aya namun lain mun ngaji, lain mun aya nama guru, lain mun loba nama kitu. Eta teh tina naon? Tina ayeuna urang diajar hate teh aya namun teh diajar. Malah cenah dawuhan Kangjeng Nabi kene ieu di mana-mana orang ningali seseorang seperti itu, contohnya bila seperti orang Cikalama ya baheula ningali kitu eta teh kon utiya juhudan fid dunya wakil lata mantikin eta ayeuna di mana-mana ayeuna mun ya tetep pisan yang Cikalama hiji di mana-mana ningali seseorang dipaparin ku Allah hatena juhud tersep kana dunya kadua teu pati nyarios killat mantikin tar ai mama ngan sakieu kalian tarojong ayeuna mun ayeuna mun teh rekamana bade wangsulullah sejauh ka doa sing selamat salamna hup sakitu sing selamat salam musing tapi kasak yang kajan tuh oke tak jadi bahasa sama saking ayeuna awisna gitu sing selamat salam lamun ayeuna mun tema mulikeun ka ditu irahakan ieu carageun gitu eta namanya carageun itu alhamdulillah dan syukur syukur mama sepuh geus bahasa Malaya aya bahasa deui ta eta teh naon hiji keur mah manahna ieu tamah-tamah kilatan mah faktariu gitu bumbu deukeutan mun aya kitu deukeutan aya kitu fa innahu yulaqinul hikmata maka ayeuna itulah anu bakal memberi hikmah kana ati orang anu saperti kitu lain tina beberebetan ceramah lain nu loba ayeuna nyangkung di ati mah lain tina beberebetan ceramah lain loba nama tapi di orang-orang anu karakter yang seperti itu tarapati nyarios kada dunya ayeuna mun tamat tarasa wahil ulama maqalatun kasiratu wa lobanya pendapat yang ulama tentang juhud. Nanti juhud salah satu cara pikeun ngaraih kacintaan Allah Subhanahu wa taala. Kadua juhud teh ngarah nyaeta dipikat cinta ku papada jelema. Jadi juhud teh hiji matak dipikat cinta enak Allah, kadua nyaeta matak dipikat cinta ku jelema. Ayo orang aya namun kabatur resep anu peta peta ka urang resep anu paramenta. Da tiga nama jol aya namun tajol nyingcat aya ningali jelema anu bang peta mah nya. Tapi aya namun tamakan barang peta mah kan amah urang teh. Henteu loba tekanan, henteu loba tuntutan, tapi lamun saeutak saeutik menta itu sentek-sentik, menta itu sentek-sentik, aya namun tak mengharap-harap enak di orang benar orang kayak aya mesir menta itu lah siar menta iya bukan orang ke mengkawin orang aya namun terbertombok tuh jelema teh jauhnya tapi lamun apaleun mah bahwa aya namun teh urang teh nya taraku tapenta taraku yang hayang aya namun teh kitu ya jelema teh aya namun tarasa Jaman terasa cek ieu cek keterangan dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhud kana dunya tarasa kana dunya kahiji yuhud Allah matak dipikat tentang Allah wajhati ma indasnas
ulah mikahayang ulah mikaresep nu aya di batur yuhibukan asmaka di fikaresep ku kapada jelema. Sabalikna ieu namun telah menjelema ieu dipikat cinta ku Allah Subhanahu wa taala pan ieu teh nu dipikat cinta kalau teh dari dalam pangluhurna ayeuna teh pan Habibullah teh pangkat pangluhurna teh. Jadi dipikat cinta ku Allah teh tetep pangkat anu pangluhurna fi a'la darajat asraful maqamat pangulyana maqam darajat nyaeta dipikat cinta ku Allah. Maka hayang aya namun tadi pikat cinta ku Allah syarat teh ulah resep kana dunya Allah tersebut ka jelema anu resep kana dunya tapi Allah cinta ka jelema anu tersebut kana dunya wa bi judi yunalu arba ula minal ulama al amilin. Jadi tercapainya derajat kujami anu lalu derajat teh para ulama anu ahli amal, para ulama ahli tasawuf, oge para ulama anu ahli ibadah kenging makom arifin, makom zahidin, makom wali, makom ayeuna mun teh madina makom derajat Allah Subhanahu wa taala eta seluruhna eta teh naon aya dina judul. Jadi lamun urang hate urang teret ayeuna resep teret amol masih ngaji tapi ka ngaji na salomari oge aya hate ayeuna ka dinya keneh mah. Jadi usaha teh ayeuna mun teh kajian ngaji na ngaji leutik kitab leutik hate urang bisa ngageser-geser maneh naon resep ayeuna ka dinya. Resep ayeuna ka dinya lain teu boga lain kudu nuwuhkeun dunya hatena ulah meungeut ngagermet kadinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik.